Wengi pertama abdi emut ka anjeunna, kisah nu didamba-damba dari datang teleponnya. Anjeunna nu ti Cikadu abdi teh tos banget rindu tos teu katahan. Anjeun nu janten pujaan, tebi nu janten hahalang abdi teh janten hariwang. Kahalang ku cita-cita anjeun nu dipika cinta. Tita dengan gulang-guling emut waktos nu ti peuting. Duh Gusti abdi tulungan, abdi nuju rindu pisan. Anjeun nu nuju ngumbara geuningan ka abdi tega, henteu aya teleponna ka abdi janten gegana. Abdi alim ditinggalkeun ku anjeun anu nyaaheun, tapi nasib teu ngijinan teu tiasa babarengan. Andi nu bakal menanti ka diri anjeun sahiji, anu sok kaimpi-impi tiap siang sareng wengi. Duh Gusti atuh kumaha abdi banget nya cintana. Mudah-mudahan jodohna diri abdi reng anjeunna. Apakah anjeun ge sami ngemutan ka diri abdi? Aduh geuning banget sepi, tak ada yang menemani. Biasana bubungan sareng anjeun teleponan, tapi ayeuna ngalaman sedih hati ditinggalkan. Ya Allah jaga anjeunna, ya Allah sehatkeun anjeunna, ya Allah lindungi anjeunna kangge abdi nu nyaana.